Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Murid-murid Ibu di kelas 4, kumaha damang. Mudah-mudahan dinten ieu sareng saterasna urang sadayana aya dina kawilujengan. Murid-murid Ibu sadaya, dinten ieu tepang deui sareng Ibu Abila dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4. Materi anu ayeuna ku urang sadayana bade dipelajari nyaeta ngeunaan kalimah wawaran ya. Ibu miharep di akhir pembelajaran dinten ieu hidup sadayana tiasa ngerjakeun pancen nyeratkeun 3 kalimah wawaran. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang kalimah wawaran. Apakah yang dimaksud dengan kalimah wawaran itu? Yang dimaksud ku kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina mere nyaho atawa mere beja. Jadi kalimat yang isinya itu memberikan sesuatu info atau pengumuman. Eusi kalimah wawaran henteu ngabutuhkeun jawaban atawa ngabutuhkeun tindakan ti anu narima wawaran atanapi ti anu diajak nyarita. Maksudnya, isi dari wawaran tersebut tidak membutuhkan jawaban atau tindakan apapun dari yang membacanya atau yang diajak bercerita. Nah, yang bagaimanakah contoh kalimah wawaran itu? Jadi, contoh kalimat wawaran nyaeta seperti dina raraga mieling kamardekaan Indonesia teh baris diayakeun sawatara lomba jeung pasanggiri. Umpama dipilih tina eusina eta pecapanana henteu ngabutuhkeun jawaban atawa tindakan ti anu ngaregepkeun eta wawaran. Jadi, contoh daripada kalimat wawaran itu seperti dalam rangka memperingati 17 Agustus akan diadakan berbagai macam lomba dan paduan suara, ya seperti itu. Bila diteliti, kalimat yang tadi kita baca, isinya itu tidak memerlukan jawaban atau tindakan apapun ya dari yang membacanya atau yang memperhatikannya. Seperti itu ya anak-anakku semua. Kumaha atos ngartos sadayana ngeunaan kalimah wawaran sudah mengerti semua? Nah, kalau sudah mengerti, silakan tuliskan 3 contoh kalimah wawaran ya. Nah, ngeunaan naon eusina? Ngeunaan anu nuju ku urang ka alaman ayeuna. Nu kahiji ngeunaan virus corona, nu kadua ngeunaan masker, nu katilu ngeunaan wawasuh panangan atanapi cuci tangan. Silahkan dituliskan 3 kalimat wawarannya ya, seperti contoh tadi berupa pengumuman, jadi tidak memerlukan jawaban atau tindakan apapun. Bagaimana? Pasti bisa ya semuanya. Murid-murid Ibu sadayana anu soleh-solehah, mun begi dieu wae materi pelajaran urang dinten ieu ngeunaan kalimah wawaran. Mudah-mudahan hidup sadayana di bumi tiasa ngerjakeun latihan nyeratkeun 3 kalimah wawaran. Mangga sadayana hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.